Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kieu dah nya urang teh rek kebejaan ka maraneh awewe nya. Hmm. Hmm. Naonnya euy? Jadi kieu nya keur maraneh awewe mun hayang nyaho karakter lalaki kos kumaha tingali tina cara mawarokona. Lamun lalaki kamana-mana kudu mawa korek hungkul teu mawarokona eta sababna mainna geus yakin pasti manehna pasti menang rokok. Itu merenya. Tanu kadua, lamun lalaki kamana-mana kudu mawa rokok teu mawa korekna eta pasti manehna hariwang. Eta teh kumaha nya jadi pesimis lah ngaranna teh. Manehna hariwang sabab lamun manehna nginjem korek ka batur geus pasti batur minta rokok ka manehna. Tah eta pesimis. Aya deui lamun lalaki ka mana-mana teu mawa rokok atawa korekna tah eta teh pengemis. Je suis trop loin pour toi.